wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisan ayeuna ya para penonton di studio Wilujeng Wengi. Oke ka nu aya di Bina Sewang-sewangan urang tepang di dina acara borangan ngabodor sorangan. Aya hiji teori nu nyebutkeun yen nu kejam teh sanes indung tere unggul kalebet humor gitu nya. Ieu teh pepeling yen urang kedah hirup bener gitu margi tina kejadian tragedi kadang-kadang sok jadi humor gitu. Kapungkur kantos Saipul Jamil tabrakan di tol Cipularang, mungkin teu hati-hati lah manehna gitu kan. Jadi ngantul ke istrina, telamip kan timbul humor. Janten tol Cipularang digentoh janten tol Cipul Jamil gitu. Ternyata kejamna humor teh gitunya. Urang diajar dina biologi yen makhluk hirup teh aya 3. Nu kahiji aya herbivora, pemakan rumput-rumputan, nu kadua karnivora, pemakan daging, sareng omnivora, pemakan sagalana. Ta model lingkung seni duka naon tah nu sok ngahakan DP pamanjar mungkinnya naon namanya duka gitu. Nah tapi ditaminan deui cenah aya Kemenpora nyata pemakan dana hambalang gitu nya. Jadi kejam tah humor mah. Sapertos kamari kan Ahmad Dhani tabrakan putrana. 7 urang 8 urang korban. Aya dimusulkeun supados ya budakna digentos nami gitu nya. Akije dina TV mah Abdul Qadir Jailani gitu. Digentos ayeuna janten namina Abdul Qadir Jagorawi gitu nya. Tapi di Jagorawi tabrakan kejam pisan gitu nya. Kadang-kadang kejamna teh ka urang sorangan humor teh. Sim kuring sabaraha kali kantos dikritik lah ku lepat milih tempat gitu. Kapungkur waktu di ulem borangan di Tasik. Kan Tasik kebener serang di Bandung. Sim kuring ngajengkeun naon materi gitu kunaon Gusti Allah nurunkeun nabi di Arab teh di Tasik kali teh gitunya. Dan utus saya jawab gitu. Margi upami Gusti Allah nurunkeun nabi di Tasik ngewa ngaranna gitu. Dan teu mungkin aya nabi nganamina Asep atuh. Nabi Asep, Nabi Ingkus. Bayangkeun upami nabi turunkeun di Tasik sejarah kurban benten. Waktu Nabi Ingkus bade Masjid Putrana. Eta nandang gitu kan ngewa gitu. Anu protes. Sareng kiai lah. 2 kali kau sepuri di Tasik. Adongeng di acara resmi. Kan urang gaduh kayak kapecantenan yen namina Abdul Qadir Jailani kantos Jumaahan di Cirebon mambrumna lauk gitu kan. Mai urang Cirebon mah panguseup teh sok nyamat. Saya Abdul Qadir Jailani cenah abdi nu nguseup cenah. Taya nu nguseup pamagat gitu nya. Bapak-bapak nguseup di laut di sorang lauk ageung gitu. Nyamat gitu kan. Si Abdul Qadir Jailani ieu incu nu nguseup itu lauk singkeng, wah gugu dibogan tau. Saya Abdul Qadir Jailani ieu lauk singkeng. Katinggal beuki ageung. Saya Abdul Qadir lepas atuh kan. Si Qadir masih itu diprotes gitu ulah gitu bapak mau Cipatujah mah gitunya. Nah tapi lamun urang ningal lamun Gus Dur nu heureuyna tara diprotes. Kirang kumaha Gus Dur kapungkur waktu Muhaimin Iskandar Mbalelo teh aja ada mah PKB anyar. Gus Dur nyebatkeun yen nu disebat Muhaimin terus dicoret tina Asmaul Husna. Mung 88 sama dicoret. Kirang kumaha Gus Durnya nu bawi urang kedah hirup bener lah gitu ulah. Sebelum tadi humorkeun batur gitu. Ayeuna pan aya kacapangan, tira humorkeun ya kejamna humor ya. Rumaja anu ngawitan mimpi basah disebatna akil balik gitu nya. Tah ketua MK nu tertangkap basah akil sadamina akil Mohtar. Eta kejamna humor teh gitu nya. Janten tapi kamari sabada di pariosku BNN transfer KPK sesah tah ketua Mahkamah Konstitusi dihukum lagi. Hukum di urang mah teu aya anu tiasa naon anu tiasa ngahukum zaman anu teu acan akil balik gitu nya. Sesah lah gitu nya. Tah naon sababna dihukum korupsi pan. Numputkeun catatan lembaga transparansi urang teh negara kelima terkorup di dunia gitu nya. Tapi upami di Asia Pasifik
urang teh kahiji Indonesia teh. Keprokan tuh kaum Indonesia. Prestasinya gitu nya. Tah kunaon urang seueur korupsi, urang diajar ti budak sok. Urang korupsi lamun keur budak, lamun dahar pan disumputkeun daging ayam dikubur. Mohon. Terus naon kadang-kadang edar majinya dahar 5 ngaku hiji gitu nya. Komo tukang dagang misalnya bohong menang. Anu paling pika sabeula tukang huripan. Tukang lauk. Apaan nama urang masih lauk pan diitang 1, 2, 3, 4, 5. Bapak cenah di bumi lomba sabaraha? Saya beli 28, 30. Ayo Yusua sabaraha? Berapa 7, 28. Tah nu kitu tah nu nyababkeun korupsi teh. Nu bae sakali deui upami urang seueur korupsi, urang mah yakin yen urang teh gaduh tanah air gitu kan. Yakin teu Indonesia tanah air urang, tanah air kita. Henteu. Aina tanah masih ngontrak, cai masih meuli, nu mawi urang keprokong korupsi Indonesia. Wilujeng wengi kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring dinten ayeuna rada tartib. Naon margina katartiban sebagian tina disebut filosofi jalmi. Naon sababna katangtosan anu tos aya dina gumlarna alam, anu tos aya dina sim kuring cigah awak nu popoyan, cigah awak sasampayan, cigah awak naon semampai. Taku kitu nasim kuing reueus ku diri sorangan. Taku mangki kitu. Kala wargi sadayana. Dangukeun heula ibu-ibu. Kong waka itu ye. Naon margina ieu sim kuring bade aya diguarkeun. Mudah-mudahan cing janten manfaat kangge sadayana, khususna kangge sim kuring, umumna oge kangge sim kuring. Taku margi kitu. Kala wargi sadayana ngeunaan perkawis urang aya dina naon disebut teh logistik. Punten kasadang sanes logika maksudnya. Tahu ba urang upami lebet kana logika, urang kedah masuk akal. Tah gitu, kedah ngakel jeung kedah ngari. Tah disebutna teh masak eta mah. Naon sababna kedah masak urang kedah tuang. Tiasa masak, tiasa meser, pokona khusus dikhususkan kanggo urang sadayana kedah tuang dah hirup mah kedah aya aturan. Kedah aya aturan, kedah ngagugukan aturan, sok dah sanajan beunghar misalkan der unggal poe meuli taraje, moal mungkin kan. Hoyong kapake misalkan. Eta sajarah taraje, alhamdulillah. Naon larina episode ayeuna kedah aya disebutna teh naon riwayat. Sim kuring bade ngabahas riwayat sound system. Sound system kapungkur nama sanes sound system namina teh. Duka naon. Da eta teh aya sajarahna eta mah. Eta mah khusus kanu hajar. Margi naon ayeuna Rayagung identik sareng Oktober. Ari Oktober teh identik sareng kurban. Cok urang sapanjang jalan seueur kadang domba. Ngalih ka jalan. Naon sababna? Sabab eta teh didasarkan ku keimanan. Urang percanten eta teh kanang domba, tapi urang teu percanten eta mah jalan. Gitu. Ya eta mah teh kedah dibahas. Naon margina urang teu acan apal naon ka diri urang teu acan apal naon ka diri urang sorangan. Tah kumargi kitu. Jalaran hiji peristiwa anu tos enggoning. Aya dina katangtosan khusus hiji per hiji. Tah kumargi kitu. Urang kedah ngaleukeunan, urang kedah naon nyupata. Urang kedah wios da abdi masa ini. Urang kedah naon disebut teh jatuh krami. Jatuh krami teh kan identik. Ya kawin. Urang teh kedah jatuh kami, naon margi buka kumaha si ayeuna ka abdi rada
Abi mah pameget. Pabarlin abi pameget. Ulah dugikeun ka di heurian teras-terasan ka abi resep ka pabarlinnya. Jatuh berdaha. Eta mah disebut teh bersin. Bersin berdaha. Jatuh pingsan. Mun eta mah jatuh bangun. Tah kumargi kitu, sim kuring moal seueur dadah mual. Sim kuring moal seueur itu ieu. Bade konsisten di ieu patempatan khusus ngahormat ka ieu mi. Rata-rata naon? Dina peristiwa urang-urang teh sok cobi emut ku sadayana. Mohon, pasti mal ka emut. Tah kumargi kitu, lieur jeung nah hiji bangsa. Lieur jeung teu nah hiji peristiwa, pasti ku urang bakal dilakonan. Ayeuna jaga katut engke. Bakal ieu. Disingkat ngajaga. Ayeuna jaga jeung engke disingkat ngajaga. Asa jauh. Teu bae. Jauh bisa kan tadi aya kecap. Kedah ngalengkah memeh hok, gitu kan nya. Tah, Memang hok benar. hookeun disebut. Jadi lamun urang ngabahas hookeun eta teh terpesona. Hanjelu disebut. Jadi hanjelu logikana urang khusus ka ieu ketempatan mudah-mudahan jalaran bahasa mah bisa keuna ku disebatan teh naon? Uwah gingsir. Hiji bangsa, hiji negara jeung hiji Sunabuhun nya. sanes sunabuhun apin. Kumargi naon jalaran urang kedah aya kecapan dina ngantri na hiji bangsa. Dua peristiwa ti urang anu bakal kalakonan hiji mangsa jeung hiji engke oge. Tah kumargi kitu. Sadayana moal ngaratos ka naon sasanggemaan abdi moal sim kuring. Tapi engke bakal kaguar naon hartosna. Duka iraha. Tah kumargi kitu. Kecapan. Saya boleh teu ngartos. Upami ibu-ibu sadana ngartos berarti sim kuring gagal. Lulus. Sim kuring mah hoyong ibu-ibu teh teu ngartos. Supados engke janten wargi tataros. Kayak pami ngartos mah bade kumaha cobi sok langsung rasa cing laleos meureun nya. Ai teu ngartos mah pan. Ai nu tadi teh naon? Ah pan marondok meureun di Nabi. Tah kumargi kitu da nanaon oge kauger ku waktu sim kuring sanes teu hoyong panjang lebar tapi geuningan da sakieu buktosna. Mudah-mudahan urang penak deui dina episode payun dina minggu payun sim kuring Mr. Jun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.